Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di puncak suci. Ayeuna kantun bagian anu ka 22 nanya 22 na. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palehan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ya. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di puncak suci bagian anu ka 22. Kumaha salajengna sor cekopina, betor simutna, paganeula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tes. Hiu, cabron, cerebet, des. Patok awi anu dijadikeun pakarang ku si Kardon. Pating galebro, pating celebrod ngahanca kana sakujur badan lawan. Diparak-pak saperti kitu mah si Bahlul anu kawentar jawara kahot andalanana Bah Jampang teh geus tebis teu nganggap mulia. Saharita ngalang kerek kapiuhan teu kuateun nadangan kanyeri dina sakujur badana anu dibalukarkeun ku paneunggel patok awi dina leungeun lawan. Padahal si Kardon mah sanajan manehna lumayan cukup nibanda sabaraha jurus jeung ilmu kanuragan dina hal bela diri, tapi kakarak harita ari ngalaman patelak mah bari jeung ayonan jawara anu geus beureuh-seubuh ku pangalaman dina urusan ngadu jajaten. Memang teu sajalan terahna kitu. Sanajan cek syariatna ukur ku patok awi anu dijadikeun pakarang, tapi ku sabab geus dibarengan ku tanaga jero dina matakeunana. Nya nu akhirna mah si Bahlul oge teu bisa walakaya. Karasa sia bungan sia tah ka aing teu mere pisan kasempetan. Jadi we aing oge teh hayang mere omer deui ka sia. Dasar bangsat, satia bangsat kelas cacing cau sia. Cek si Kardon nepi kareng hapranjung laju nyiduhan. Geus kitu lung patok awi dina panyekelna dialungkeun. Reat kawigeuna katampo harita wigeuna oge keur ragot patutunggalan jeung si Bahlil. Geuna perlu bantuan teu na? Cek si Kardon ngagorowo ka wigeuna
anu harita keur nangtung bari ngatur napasna. Sedangkan si Bahlil katempo keur lujag-lejeg bari muter-muter bedogna. Teu perlu don bangsat kebo kieu mah teu kudu dipikari wang. Ukur karek bisa ucing-ucingan wungkul. Teh malwi geunah bari sakalian mapanas lawan. Oh nya sok atuh tuluykeun ari teu butuh bantuan mah. Dewek rek keur heula nya. Capek geus ngaladenan si Bahlul anu beungeutna jiga bujur kebo. Teh malah si Kardon ditungtungan ku Seuri. Urang ajar sia goblok ngaledek sia teh ka aing. Dikira sia bakal bisa ngelekeun ka aing gitu. Hakan ieu. Ya, sabrut si Bahlil anu geus teu bisa nahan deui amarahna. Langsung nyebrut bari ngaheumbatkeun bedogna ngarah kana sirah Wigeuna. Hudut. Tapi Wigeuna oge teu cileureun. Dina gerakan anu leuwih cepet batan gerakan lawanna. Wigeuna rikat ngareundekeun awakna setelap. Barang jeung kitu, peureub katuh Wigeuna ngabelesur ngancam ka keplongan lawan. Wush. Set. Untung si Bahlil sadar kana pibahayaeun. Mireungeuh peureub lawan anu nyemprung rek ngahanca beuteungna saperti kitu. Sebetan bedogna nu tadi nyamos tina sasaran langsung disabetkeun ka handap mapag leungeun Wigeuna anu nyemprung. Huut. Wigeuna oge moal ieu mikeun ari leungeunna kudu jadi korban pakarang lawanna mah. Gentak manehna narik mulang deui leungeunna ka tukang set. Nu saterusna suku katuhuna metak ngabelesur temis deui ngecebrot pisan kana pigelangan leungeun lawan anu keur nyekel bedog. Wuduh cebrot. Wadaw koleweng. Awak si Bahlil ngoleweng kagigir. Bedogna maclang laju murag tina ceklanana. Sanggeusna pigelangan leungeunna beunang kahanca ku tajongan Wigeuna anu diparengan ku tenaga jero sapinuhna. Harita si Bahlil pupuringisan leungeun kencana nyakelan pigelangan leungeun katuhuna nu karasa komper jeung nyaksrak panas nyautan. Nempok kitu Wigeuna dayang mereka sempetan deui. Dua peureupna langsung pasul-susul nyemprung ngarah kana dada jeung beungeut lawan. Corela celeng hud siut hud duk deus ketuk cebrot deus jungkal curalit ketebut. Awak si Bahlil geus teu bisa nahan deui kana karongkahan teunggelan Wigeuna anu penting celebrod nenggal pisan kana dada jeung beungeutna. Teu sapira geuning anu ngaku baladna si Jumhat teh. Sok hudang sia. Hudang deui. Montong ngerakeun kitu deuleu. Piraku jago kahot kalah gogoleran jiga bolon. Sok hudang. Cek Wigeuna. Bari ngadeukeutan si Bahlil anu keur gegerungan. Bari adug songkon. Ngararasakeun dadana anu karasa rempag katibanan ku teunggelan Wigeuna tadi. Teu bisa ngajawab. Boro-boro hayang nyarita. Ingetanana oge geus selang-seling antara eling jeung henteu. Lumayan lila kituna teh. Bos si Bahlil pon kitu deui si Bahlul. Maranehna pating langgar kapiuhan teu areling, teu inget di bumi alam. Anu akhirna duana katempo pating kuniang deui. Cilegedeg duana maksakeun narangtung. Panonna mencrong bangun anu gemes naker kanu duaan. Tapi jika nu geus meunang badami samemehna. Nalika geus silih panjrong, no atuh cuk berangbang we. Duanana pating barangbang lalumpatan. Teu sirikna notog-notogeun maneh. Ninggalkeun pakalangan. Teu lila teh harita kurunyung Pak RT datang nu diiringkeun ku Mang Wiharma oge anu duaan nyalampeurkeun ka Wigeuna. Tuh cek bapak oge udah pasti ujang duaan teh bakal unggul ngayunan eta dua garong baladna bah jampang teh. Tapi kejadian ayeuna teh tang tuh bakal aya bututna bakal manjangjang.
sebab eta garong duaan teh bakal laporan ka gegedugna nyaeta Abah Jampang. Nya teu naon Pak RT, anu penting ayeuna mah si Ujang duaan geus bisa ngagagalkeun kajahatan anak eta balad Bah Jampang. Keun wae sungal bebeja ka gegedugna mah engke dieu we kumaha dena urang badamian deui jeung Jang Wigena. Ayeuna mah mending baralik heula we ka imah. Wayahna Mang Narsim jeung Mang Iyeng panguntunkeun itu muning duh ampikeun dewe ka kandangna. Keun bae teu kudu bebeja kana bogana mah bisi ear. Nya kaki eje maksudna. Meh teu lariweuh teuing lah. Engke lamun geus beres ngampikeun mundingna ka imah kuring deui nya urang ngopi. Ceuk Mang Wihar mah paparentah kanu duaan. Eta mah kumaha dena we. Bapa mah salaku pangurus di lembur. Rumah asa teu mampu ngungkulan atawa ngahalangan. Lamun seuk dina hiji waktu Bah Jampang datang ngajorag ka lembur. Da pasti moal nepi ka henteu. Isuk atawa geto mah tangtu bakal datang pikeun nyeun balitungan khususna ka Jang Wigena jeung Jang Kardon. Anu geus ngarubuhkeun dua anak buahna. Nyatu umumna kasakumna urang lembur nya lembur babakan nangka pasti bakal ngabarerang eta teh Jang. Ceuk Pak RT nagerakeun ka hariwangna nalika maranehna geus ngarumpul deui di imahna Mang Wihar mah. Sararea eueuh nu nyarita. Puguh ngarasa bingung jeung salempang. Sabab naon rupa anu bieu dicaritakeun ku Pak RT teh pasti bakal kajadian. Tapi sabot keur pating harulang kitu. Pok Wigena nyarita ditujukeun ka sakabeh nu aya di dinya. Tenang Pak RT. Abdi oge tos kaemut ka palebah dinya nama. Tangtos abdi sareng sobat abdi moal cicingeun. Malahan abdi parantos ngagaduhan raranjang. Moal bade ngantosan sarumping deui eta garong. Abdi nyuhunkeun widi. Enjing mah bakal ngajorag ka sayangna eta garong sakalian. Supados teu ngagenjleungkeun ka urang lembur. Kitu tah Pak. Ceuk Wigena nembrakeun paniatanana. Duh, hatur nuhun pisan atuh tina sagala kabumelaan Ujang duaan ka urang lembur dieu. Nya mudah-mudahan we naon anu jadi paniatan Ujang nyatana rek numpes tindak laku kajahatan khususna kajahatan Bah Jampang katut kadua anak buahna cing tina kanan aya dina penang tayungan mantenna. Sakali deui Bapa ngawakilan sakabeh urang lembur Bojong Nangka nganuhunkeun rebu-rebu nuhun Jang. Doa didoakeun pisan ku Bapa Ujang duaan cing aya dina kaunggulan jeung cing disalamatkeun tina sagarupa pancabaya. Ceuk Pak RT nganuhunkeun pisan ka Wigena teh. Amin amin Pak RT. Hatur nuhun oge tina pangdoana. Mung kieu ieu teh kumargi abdi teu terang palebah mana-manana tempat eta komplotan Bah Jampang. Upami urang di aya nu terang mah abdi nyuhunkeun dituduhkeun we tempatna. Ceuk Wigena ngabagi reret kanu aya di dinya. Nya eta ari ngeunaan patempatan nama ulah borok emang atawa anu sajena. Dalah apanan pihak anu wajib oge teh nyarahueun eta teh Jang. Da pasina oge disamunikeun tempat cicing oge. Kangaranan jelema jahat ieu Jang. Jadi cendekna nu apaleun. Ceuk Mang Wihar mah nerangkeun. Ari ceuk Bapa mah teu kudu capek-capek neneangan ka tempatna atuh Jang. Da pasti moal lila deui oge bakal daratang gerak eta dua garong teh ka dieu. Tangtuna dina daratangna bari dibarengan ku gegedugna nyatana Bah Jampang. Jadi ceuk pamikir Bapa mah mending cegat we di jang jalaneunana. Ari Ujang duaan ngabogaan tekad saperti anu dicaritakeun tadi mah Jang. Pegatna ulah di dieu kudu di jalan anu sameme asup lembur tuh, jalan asup. Ceuk Pak RT mereka mandang ka Wigena. Tah
bener gitu Pak RT oi. Mending kewe penting kurang pegat di jalan anaknya gena di jalan be kalereun lembur ieu anu deket kebon sambet teh geuning. Cek si Kardon ngareret ka Wigeuna. Apa rayana oge ti penting Don, sok ngaco maneh mah penting ieu oge. Maksud dewek teh penting isukan gena ayeuna mah geus lain penting atuh dasar geudeung oge bedug subuh sia teh ah. Ai nya maksudnya kata gitu penting isukannya hartina isuk-isuk mah urang ulah terus indit ti dieu anu saterusna paguneman teh kasapih ku adan subuh sararea amitan marulang ka imahna masing-masing tinggal Mang Wiharma jeung Wigeuna katut si Kardon anu raya di imahna teh satuluyna maranehna pating koleset muru kacarai rek ngalaksanakeun salat subuh. Gancang ngacarita wanci beurang teu karasa harita caritakeun geus kasriti ku wanci peuting. Sabada Isa Wigeuna jeung si Kardon aramitan ka Mang Wiharma katut ka Pak RT. Nu harita geus aya deui kumpul di imah Mang Wiharma. Sanggeus aramitan beral we duanana laleumpang ninggalkeun lembur ngajugjug ka tempat anu dicaritakeun ku si Kardon peuting kamari teh. Teu kungsi lila oge maranehna geus nepi ka tempat anu ditujuna. Tah di lebah dieu we urang pegatna da pasti bakal ka dieu eta bebengok bangsa teh ngaliwatna. Lamun heueuh kitu oge peuting ayeuna bakal daratangna pasti ka dieu. Cek si Kardon bari ngajantang panonna museur ka hareupeun jalan lembur anu ngabulunggung kahalangan ku tatangkalan anu ngaroyom ka sabagian sisi jalan. Ari nurutkeun pirasat kuring mah pasti Don, pasti garong anu duaan eta teh bakal daratang deui ayeuna malahan bakal jiga gedugna geura. Cek Wigeuna ngeberehkeun pangiemplengna. Nya teu naon hartina urang duaan kudu iatna jeung hati-hati sarta ningkatkeun kawaspadaan sabab urang apanan can apal sakumaha kahebatanana eta jalma anu nalabah jampang teh moal samata-mata dijieun salah sahiji kapercayaan si Jumha lamun manehna teu ngagem ilmu anu luhur mah Don dihna atunya heueuh da kuring oge paham ka pelebah dinya mah Don. Tapi apanan urang oge henteu bolos strong lamun bah jampang kasebut balad utama nasi Jumha sedengkeun apanan urang duaan mah kasebut muridna Bah Juret. Ari Bah Juret apanan beunang disebutkeun guru nasi Jumha hartina secara hitung-hitungan kitu mah buh bah jampang pon kitu di si Jumha oge teu bisa disebutkeun elmuna aya di saluhureun urang duaan. Ngarti meureun maneh kana naon anu dicaritakeun ku kuring. Nya ngarti pisan gitu nama tapi anggar urang teh kudu inget kana omongan Bah Juret keur waktu basa harita teh na yen manehna nya Bah Juret apanan cenah teu kungsi nurunkeun ilmu kasak kabeh anak buahna oge hartina bisa wae eta si Jumha atau Bah Jampang oge ilmuna aya di salureun urang. Cek si Kardon ngajelaskeun nurutkeun naon anu aya dina jero pamikiranana. Lah sok ngaco si laing mah nya moal samata-mata si Jumha atawa Bah Jampang jadi anak buahna Bah Juret atuh lamun elmuna saluhureun mah hartina memang Bah Juret tingkat pangabisana aya di saluhureun maranehna kaasup urang duaan anu jadi murid Bah Juret. Yakin we kuring mah Don pasti pangabisa Bah Juret di saluhureun si Jumha. Cek Wigeuna nandaskeun. Atulah hari kitu pamikiran maneh mah. Nya muga-muga we bener urang duaan mampu ngarubuhkeun Bah Jampang. Keun darilah keneh meureun ari urang kudu bantrok jeung si Jumha mah. Nya apanan aya kana sabaraha komplotan garong balad-baladna si Jumha anu sumebar di unggal wongkon teh
cek bajuret oge. Hartina aya gegedug-gegedug garong anu sejena anu kudu ku urang ditumpes. Nya nyubadanan parentati bajuret guru urang. Cek wigena nerangkeun ka si Kardon. Berat oge nya tugas urang duaan teh. Padahal apanan tujuan maneh pang naguguru ka bajuret teh ngan ukur hayang males pati ka si Jalal jeung si Keman. Dua begal anu maehan bapa maneh teh nu ayeuna masih keneh aya di jero pangbuyan. Tapi geuning ngaron urang kieu nya rek numpes para garong para begal kabeh geuning. Teu naon Don, sagarupa oge da kudu ngaliwatan proses. Nya meureun da kudu kieu heula lalampahan urang. Dianti kitu da lumayan dilakeneh kaluarna eta dua begal teh keun bewe lah. Kuring oge nganuhunkeun pisan ka si lain anu geus bumelah daek dibawa ka talangsara nepi ka apruk-aprukan jiga kieu. Ceuk wigeuna bangun anu ngangres nyaretana teh. Teu kudu ngomong kitu atuh geuna euy. Kawas jeung saha wae maneh mah. Geus lah, teu kudu ngabahas ka dinya. Nah geuning can aya tanda-tandana nya eta garong terek datang. Cek si Kardon mengkolkeun obrolan. Nya dagoan we hayang nyaho sakedeung deui. Urang dariuk di ditu tuh, hayu. Cangkeul eunang tung wae mah hayu. Cek wigeuna bari ngoloyong ngadeuketan batu gede anu aya kencaeun jalan. Ieu di dieu we dagoana Don. Mah bisa merhatikeun ka jalan. Da moal nampueun lamun segaya jelema ti jalan mah hayu. Cek wigeuna deui bari gek diuk luhureun eta batu. Wanci peuting beuki sepi jempling. Sora jangkrik jeung gaang reang disada silih tembalan. Di kajauhan hawar-hawar kadenge sora anjing babaung. Mungguh mata keung tur muringkak bulu punduk pikeun jalma nu borangan. Dina kayaan keur kitu katempo ringkang-ringkang aya 3 urang jirim jalma pating juringkang laleumpang di jalan lembur. Anu panghareupna pangawakanana rada bongkok, tapi sanajan kitu syariatna ari leumpang nama katempona gancang naker. 2 urang jalma anu nuturkeun di tukangeunana oge nepi ka mindeng katinggaleun teu mampu ngimbangan kana lengkah gancangna eta jalma nu bongkok. Peuting teuing waya kieu di dieu keneh mah balul balil. Buah geus manusana oge deuleu. Ceuk jalma nu leumpangna bongkok nu taya lian eta jalma teh nyaeta Bah Jampang kekedugna si Bahlul jeung si Bahlil teh. Moal Bah, kuring yakin eta mangkluk masih keneh araya di mana si Wihar mah Bah. Temal si Bahlul ngarasa yakin. Saha si Wihar mah teh? Nya urang lembur bojong nangka anu kacicingan ku 2 mangkluk teh Bah. Pastilah pokona mah di dinya keneh. Na urang mana kira-kirana eta 2 mangkluk anu geus ngelegeun si lain duan teh bari jeung dangdang kadewek sagala. Urang mana? Tanya Bah Jampang bari jongjon we leumpang. Teuing ari urang-urang mana mah da teu dibejaan kuring oge Bah. Ngan anu jelasna maranehna nangtang pisan ka Abah. Pokona teh cenah kieu teu sieun aing mah kudu ngaran Bah Jampang, aki-aki bongkok goreng patut cadu mandi coba tukang pulang paling cenah. Kaera pagawean hayu we ngabangsat hog digawe kawas batur ari beuki nyatu mah kitu tah kokotakna eta 2 jalma teh Bah. Cek si Bahlil terus ngangsonan ka guruna. Anu bener zia teh Bahlil. Awas ya, montong jijieunna dulu. Di mana eta manggluk nyaho kana beungeut dewek ka? Panggi oge acan berenah dulu. Make jeung nyawon dewek bongkok coba nyebutkeun goreng patut sagala rupa. Di mana sia goblok? Cek Bah Jampang nepi ka eureun leumpangna
terus Malik ke tukang melotot kasih bahlul. Nyatuing atuh bah ari nyaho ti sana mah teu apal kuring oge nya pokona mah ngomongna kitu we basa beuting kamari teh bah ternyata kasih bahlul mun abah teu percaya mah bah bener teh lul ngomong kitunya eta dua jelema teh lul nya bener bah lain bebohongan bener ngomongna teh kitu pisan malah make jeung nyebutkeun kieu bahwa ka dieu anu ngaran si Jampang teh rek disisit kulitna dijieun duduk ku laken cenah kitu tah bah goblok siap paling ogi nu rek disisit ku aing mah burukeun sia lumbangna dewek geus teu kuat hayang geura-geuranya saak eta mangkel cek bah Jampang nepi ka renghap ranjuk nahan amarah lempangna setengah lompat bakating ku hayang buru-buru nepi ka imah anu ditujuna pangpang nama hayang jonghok jeung wigena katut si Kardon anu ti kamari keneh diomong-omong terus ku dua baladna sedengkeun wigena jeung si Kardon anu keur dariuk tukang ngentangka bari nungguan bah Jampang katut kadua baladna anu geus yakin yen peuting eta bakal daratang deui serta bakal ngaliwat ka lebah dinya barang maranehna keur jongjon merhatikeun ka jalan katempo ti kajauhan sabaraha jirim anu pating karedik lempang bangun anu rusunaker gena tinggal itu aya nu keur kadiekeun euy mun teu salah mah tetempoan etiruan pasti eta dua urang garong jeung gegedugna nu labah Jambang teh euy cek si Kardon cung manehna cengkat nangtung sirahna eulegegan bari tutunjuk ka hareup cicing ulah waka digerwakeun daguan we sina deukeut heula cek wigena oge saruba cengkat tina diukna panona mencrong ka lebah jirim anu tiluan anu beuki lila beuki deukeut ka palebah manehna keur nyarumput ngadengi kitu ti wigena jep si Kardon teu ngomong deui barang nu tiluan geus deukeut ka tempat nyumputna celeng wigena ngagajeleng ka tengah jalan anu rek kaliwatan ku eta tilu jalma si Kardon oge nuturkeun celeng mainna nyaho-nyaho geus ngacegak ngarendeng gigireun wigena eureun heula baraya eureun heula rek kamarana ieu teh peuting-peuting kieu bangun anu rarusuh geuning cek wigena basa geus pareup-hareup jeung jirim anu tiluan nu taya lianti bah Jampang jeung kadua baladna nyatana si Bahlul jeung si Bahlil bah Jampang nepi ka molotot eukeur geus ngemu amarah ti barang indit mula ujug-ujug aya nu megat saperti kitu serta tumanya anu matak teu geunah kadengena zedan zia wanian megatan kana jang jalaneun dewe reka mana jeung zain sia teu kudu nyaho deuleu anu perlu dikanyageun ku sia duaan ayeuna hari aing rek ngabebekeun sungut sia nu geus lancang nya capek kitu ka ngaing deuleu sia manusia ngardi si lain cek bah Jampang nepi ka nepi kareupkeun krai pias lamun seug beurang mah pasti katempo beungeutna lir beusi atah beuleum untungna kayaan harita keur kayaan poek ukur kacangan ku cahaya bentang anu moncor kana sela-sela daun tangkal anu rajeg di kenca katuhun eta jalan sabar ulah waka kabawa amarah kajurung ku nafsu bah nyantai saja sebat kuring mah ukur nanya lain reta naon dasar teu kaharti atuh tengah peuting kieu aya jelema kekelandangan keneh di jalan lembur lain kunaon bisi nya sabah sanu nyaho abah jeung batur abah nu duaan teh rek natamu ka urang lembur bisi teh nyaho imahna pan bisa nanyakeun ka kuring kitu tah lamun kalau kahti popolotot jiga kitu bah gandeng sia montong khotbah areubeun dewek sia keren nganggap kadewek jelema linglung sia teh di bejaan kaleh Malik sosorongut kitu geuning bah
make jeung nyebutkeun khotbah sagala kos nu nyaho we khotbah teh naon teu nyambung teuing abung jelema teh nyaho kana bag-bagan agama sok atuh kumaha hayang ayeuna cek si Kardon mimiti ngusial amarahna geus teu kudu basa-basi deui Don geus jelas ieu manusia teh kegedugna garong anu duaan peuting kamari teh gedugna garong anu duaan peuting kamari teh tuh manusia itu apanan anu peuting kamari teh tuh cek wigeuna manehna teh hayang ngalila-lila adu renyem jeung Mbah Jampang tapi karek ge tangga no atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayunan para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.